Nami Abi Karina Mardianti, perwakilan di kelompok 5, bade ngawawancara Teh Gia, anu janten ketua Eskul Kesundaan. Naon program nu aya dina Eskul Kesundaan? Program di Eskul Kesundaan nyaeta ngayakeun lomba-lomba budaya Sunda di tiap kelas, ngayakeun tiap sasi sakali kana pingke saat semester ngayakeun piknik pariwisata, terus pembuatan kaos yang kejabina. Anu janten pembinana saha teh? Pembina dina Eskul Kesundaan nyaeta Bapak Kumana Karnale. Dilaksanakeun eskul teh tiap hari naon wae? Dilaksanakeunana Eskul Kesundaan nyaeta dina dinten Salasa satos wisakola Tabu 15.40. Dilaksanakeunna di mana? Dilaksanakeunana nyaeta di ruangan Smartboard SMA 27 Garut. Sahabat di ayakeunna Eskul Kesundaan teh kanggo naon? Di ayakeunana Eskul Kesundaan eta teh meh urang tiasa terus kamu mulai budaya Sunda anu tos pareuman obor. Kumaha wae latihan teh? Latihanana Eskul Kesundaan nyaeta sapertos baca puisi, maca warta, tari, nyanyi, jeung sajabina nu kali. Mun atuh teh hatur nuhun. Sami-sami. Sakitu wae nu tiasa kusim kuring didugikeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.